Moal aya Allah nyiksa ka hiji kaum nabina aya keneh di dinya moal aya. Lantaran siksa di mana turun kapan sumarambah kabeh. Dele tsunami. Ketika Allah nyiksa di dinya aya kiai, di dinya aya santri, di dinya teh mungkin aya wali Allah, di dinya teh meureun aya jelema soleh. Tapi ketika diturunan siksa tuh kabeh, walaupun karasana beda-beda. Wali Allah mah dicabut memeh terjadi, solihin dicabut nyawana memeh terjadi. Kadeleuna secara kasat mata mah bareng bae disiksa ku tsunami. Padahal mah dicabut heula dari maut ti heula karak datang sudah. Urang teh nyawanya Allah nu Maha Uninga. Walaupun gitu tapi tetap baik kasiksa secara zahir. Nabi memboal aya umat lah disiksa nabina di dinya keneh malah. Sedangkan anjeun di dinya eta Nador bin Haris nang tangan siksa menta dihujanan batu ti langit atawa siksa anu pohara, sedangkan anjeun di dinya keneh Muhammad moal terjadi siksa. Kangjeng Nabi Lut kaumna deuk disiksa, Kangjeng Nabi Lut disilibkeun heula. Disilibkeun heula. Kangjeng Nabi Hud deuk disiksa kaumna ku angin, Kangjeng Nabi Hudna disilibkeun heula. Nabi-nabi anu kaumna deuk disiksa, nabina disilibkeun. Kangjeng Nabi Yunus lantaran kaumna teh henteu daek iman, Kangjeng Nabi Yunus teh encan aya izin ti Gusti Allah ninggalkeun kaumna. Nyana geus ninggalkeun ti heula. Siksa Gusti. Nyana bari ninggalkeun kaum kakarek. Ngadoa, ya Allah ya Rabb, tah kaum abdi, umat abdi. Eta teh umat Gusti, ku abdi didakwahan teu daekeun nurut, siksa habek. Nyana geus kaluar ti heula memeh dititah ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah nanaon teh si budak. Atuh aing heula nitah Yunus. Sia keluar, iya kaum dek disiksa. Iya mah sia keluar karak minta siksa. Emang nah. Tuh, nu bantak urang ge. Lamun urang jadi kiai, kemudian loba fitnah, ulah ninggalkeun heula. Pentah heula ka Gusti Allah, Gusti abdi ninggalkeun ulah. Cak Gusti Allah sebodoh sia. Pan cenah kitu amat. Terus sia mah nabi lain naon lain. Kiai ge sapia kira kiai proposal sia mah. Nya. Macem-macem bae segala lapor segala naon kai. Ulah gitu Gusti tetep pangeran abdi. Nah, lapor heula urang dengan cara istikharah. Istikharah. Urang deuk naon ge aya carana. Ya Allah ya Rabb, abdi cicing di lembur ieu geus 10 tahun. Kemudian abdi ngajakan eueuh nu daekeun. Bahkan nu geus daekeun ieu kuari jadi mundur. Babajikan abdi ge kuari kabur. Ya, geus anak ge ieu anak hampir-hampir Gusti. Atuh minta abdi petunjuk. Aya petunjuk. Atuh bongan sia ieu. Pan bongan sia ngajakna sia mah yang berkat. Teu kena aing. Tuh kos kitu bae sia cicing di mamana ge. Coba atuh ikhlaskeun. Sia mah cicing di mamana ge moal datang ka teu kitu deui. Jangan riungna ge asal teh diberkatan we ngomongkeun. Sibarain dakwah sia mah bangkawarah. Pan sia jieu ka ditu kabeh atuh. Teu ieu mah. Ieu mah keur carita. Carita. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Di dieu teh aya rahasiahan lantaran aya lam tuni basa badakana. Di dieu teh lamun cak santri mangaranna lam juhud. Lantaran lam anu tuni basa badakana falil juhudi bana. Eta teh ngaranna lam juhud aya rahasiahan. Lantaran di dieu kapiheulaan ku napi. Di mana-mana aya lam tuni basa badakana anu dinapikeun eta ngaranna lam juhud. Eta teh naukidan kana pianana moal nyiksa Allah
kahiji kaum nu nabina masih kene aya kene di dinya sama sakali. Ta eta teh Quran mah tah hese kos kituna doang. Ngamantepkeunana ku sabab aya makana terus aya lam liu'adzibahum eta teh berarti pasti jasa. Geus moal jasa Allah tah make moal jasa. Moal jasa kalawan pasti jasa. Bubar tah. Geus pokona mah moal we Allah kudu nyiksa kaum kafir-kafir disiksa nu nabina aya kana dinya. Ieu dalilna moal jasa Allah kudu nyiksa kaum Quraisy wa anta fihim anjeun Muhammad masih kana di dinya. Masa atung ke kasiksa maneh moal bisa. Kecuali kudu sabara kaluar heula nabina berikut mukminin diamankeun ku Gusti Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum jeung moal aya Gusti Allah nyiksa ka para kufar wa hum yastaghfirun bari eta kufar teh marentah hampura. Emang kufar mentah hampura? Kufar barang ngadenge. Abu Jahal, Nador bin Harith ngomong nang tangan siksa ka Gusti Allah. Kufar sieun. Wah, asana disiksa ya urang. Daratanglah nyana ka Baitullah. Di Baitullah nyana tawaf. Bari nyana gufronak. Mentah hampura Gusti, mentah hampura. Leluhur kami, kepala kami, pemimpin kami ngomong gitu. Ulah sampai disiksa. Tak kulantaran ningali kufar walaupun henteu Islam, walaupun teu iman, tetapi nyana tetap minta ampura ka Gusti Allah, dihargai ku Gusti Allah. Allah sangat menghargai ka kufar walaupun dia teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, tetapi nyana aya sebuah pengakuan gufronak. Hampura Gusti ulah datang ka disiksa, ku Allah dihargai. Moal datang ka disiksa. Wakila cek sakaul malain kitu. Hum al-mu'minun al-mustad'afuna fihim eta teh anu minta pangampura teh lain kufar tapi mu'minun anu minta pangampura ka Gusti Allah anu lemah nu teu bisa kaluar. Cak para mukminun teh Gusti Allah kami iman ka Gusti, iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'anul Karim, cuman kami kapan deu kaluar teh teu daya teu upaya, kami mah lemah, kami mah miskin, kami mah dhaif. Dengan kelemahan jeung kedhaifan kami, ya Allah, iman kami ka Gusti, iman kami ka Muhammad, ulah sampaikeun ka diturunan siksa. Allah menghargai. Masya Allah. Madak law tazayyalu. Lamun teh amah mararisah teh campur baur para mukminun jeung para kufar-kufar, la'adzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Niscaya jelema-jelema kafir teh ku kabeh disiksa kalawan siksa anu pahara. Diurangi ku ari teh mabok terus-terusan kafir teh. Zina terus-terusan. Jadi kafir mah encek bege encek daripada kawin lagi kok mendingan jajan aja sih. Si Incina ngomong gitu si Inci. Jajan sono masih banyak. Jangan kayak orang Selam. Orang Selam mah kawin lagi. Ya mah lain Islam Selam. Orang kampung Melayu mah ngomongnya Selam enggak? Tuh, jangan kayak orang Selam katanya tuh kawin. Udah kok kalau mau jajan aja sih. Nih, kalau gak punya uang dibere deh ku si Incina. Dah nuntak dosok jajan teh si engko. Nu mabok si engko, anu judi si engko, anu zina si engko. Lamun teh mah teu babarengan. Jeung mukminin niscaya disiksa ku Gusti Allah. Law tasayyalu la'azabna alladzina kafaru minhum adzaban alima. Lamun mararisah mah mukminun, kafirin, siksaeun Allah kafir. Tah kulantaran di tengah-tengah kerumunan orang mukmin nyana ngalarang azan padahal mah azan teh ya eta teh ya kitu penangkal siksa teu nyaun mah nyana mah
Lamun kafir Kristen nyahun bahwa adzan penangkal siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap azan sababaraha macem. Artina sababaraha macem teh kuari dimodif azan teh dielak-eluk eta teh makruh. Ya makruh nu bagus mah eta teh wa ayataras salah lurus bae azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan serem. Aslina kok situ aslina tah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asa nu disawah ge mau dicak pula naon brak. Ibarat geus lepasina ka aslianana ieu. Lepasina ka aslianana kos kieu jadi digerokeun ge cara ricing bae. Digerokeun cara ricing bae. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anjing gantak nu asli sia mah kumaha sih? Asyhadu an la Muhammadar Rasulullah. Asal naik sepeda geureun. Aing ngadenge surah jin tah naon teh ieu? Aslina kos kitu bae. Eta nu hebat mangan nu aya sahabat nu bagus sorakna. Pernah aya sahabat adzan. Dipayungan Kangjeng Nabi ki Bilal eueuh, ashar adzan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kangjeng Nabi stop. Kade Kangjeng. Idlis. Yuk. Temenang tanya na azan. Bilal, ayo Bilal. Bilal saya meureun uzur. Selalu suara kencang. Ayo kalian tinggi Bilal. Kade maju. Coba. Maju tah eta. Ieu pancak Kangjeng Nabi teh azan teh mah bejaan jelema. Taju kuari salatna ari azanna di mushola. Allahu akbar. Tatangga ge teh kadenge eta sistem geret naon bener. Jadi nu kencang suarana jeung nu bagus jeung nu lurus bae. Nah ieu kuari maka sika adzan teh eta makruh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta adzan sika eta teh makruh. Urang makan eta dipake eta. Ya alam sholat. Apa bagus? Hayya 'alas sholat. Bagus mah. Hayya 'alas sholat. Hayya 'alas sholat. Bilal dari kita aya sahabat anu bagus suarana ngan di kitu di arele-arelein kita bahkan ayain kita takyat disebutna teh. Bagus suarana harita. Hayya 'alas sholat. Ada gair muslim itu bagus. Taksiat malah mah Haji bangun di sedih-sedih teh kos kitu kos muammar nu azan eta makruh. Aya atar wa aya terus salah lompang.
hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah. Masyaallah, ieu urang geus leupat. Lantaran loba kori aju di musabakokeun azan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, nasional, datang ke internasional. Nah, rada deuleu teh kuari di Mekah teu pati loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Teu pati loba. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah. Ulah kalau baru nak kerni. Hayya 'alas shalah. Jadi bagian dia oh ya salat. Hai as-salatu khairun minal naum. Sama beunang tiki dilalas. Gila dalil bahwa azan teh aya dina nasna ngan diawali nama ku mimpi. Begitu subuh-subuh Sayyidina Umar datang ke Kanjeng Nabi. Aya naon Umar rek laporannya. Geus kajawab ku Kanjeng Nabi. Mimpi mana akur jeung mimpi Abdullah bin Sa'd ngomong Sayyidina Umar. Sayyidina Umar can ngomong, ngan maneh lambat lapor Umar. Tadi nate akhirnya mau ngaganggu. Ada masalah. Mimpi anjeun hak. Sarua jeung mimpi Abdullah bin Zaid. Isuk-isuk Sayyidina Abu Bakar datang. Dek laporannya. Sayyidina Abu Bakar teh geus sakual Gusti Rasul geus hafal sapunten kula malaikat jakeun bawa lagi mimpi sarua teh. Jadi diputus ku Kanjeng Nabi bahwa kuaribat salat eta lain as-salatu jami'ah tapi make azan. Geus kuari ulah sok make as-salatu jami'ah. Eta mah geus tinggalan sama baheula di Mekah as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah eta keur di Mekah kuari mah geus di Madinah geus ditetepkeun ku Kanjeng Nabi azan. Suarana anu bagus muazan teh lantaran ngagerokeun jelema. Ulah nu heupeung. Ulah nu leutik suarana teu kadenge ku tatangga-tatangga acan. Atur gerokeun ka reungit. Gerokeun jelema pan ieu mah tuh. Oke, anu panjang bae ulah make lunak reungit mah tuh satekos kitu. Masyaallah. Itulah azan. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika sahabat-sahabat adzan. Sahabat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayang nu ngomong kieu nya orang-orang Yahudi nu ngomong, "Kamu, lakum." Salu. Orang Yahudi mah begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sahabat hararudang kabeh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat kala hararudang menuju masjid kabeh. Yahudi neurekeun bae Yahudi siapa sahabat ku adzan bae masjid kana. Nyana ngomong kamu lamun haruda tapi ulah huda. Jadi ngabandingan itu, ngabandingan Ki Bilal. Ki Bilal dah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung sahabat berangkat ke masjid. Yahudinya sarua kamu huda lah huda. Sallu. Kali itu sahabat eta Yahudi teh ngejek perhatikan azan, ngejek perhatikan salat. Mantap, turunlah ayat wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba.
Bekenjet ke sakaul maka kafir-kafir jeung munafik teh di mana ngadenge kana azan nyana da qalu ala nabi asup ka kanjeng nabi wa qalu nyana nyarita ke kanjeng nabi Muhammad ya Muhammadul laqad ibtada'ta syai'an lam yusma bimithlihi bima madha min qablika minal ummah Muhammad heran kasih aya sia sok jijienan bae segala azan segala naon eta azan teh teu pernah kadenge ti baheula mah umat-umat nu baheula kunaon ke azan segala bade maneh ngaku nabi mun maneh ngaku nabi berarti maneh sulaya jeung nabi-nabi nu heula ya nabi-nabi nu heula nabi Isa nabi Musa nabi Ibrahim terus karituna aing ge nyaho eta teh tiap make azan atuh sia mun ngaku nabi mah satu turun tu nabi nu baheula teh make azan ingin baik puyeng aing mah ya. Kata Yahudi bapak sekarang itu Masya Allah. Iya tuh naon atuh kan nabi-nabi nu barada teh teh harar hebat. Nya teh make ada lah sia make ada. Eta paminayana sia. Di mana? Mana eta beda diceritan kos itu persis. Biasa sia hal. Ieu kos ontak bae sama kos itu. Ngejek teh kos itu ngejek tah. Ngejek. Nah, ieu teh keur nyaritakeun ngejek kana azan. Tang jore-jorena suara tapi suara nu sok didengungkeun ari rek salat. Jore teh teh kuy makadengeun teh masa wah jeung suara sapi. Sarua jeung suara onta aya sapara itu mah sapi nu perkara itu mah. Teu salat make azan, teu salat make azan jore kuy makadengeun. Ulah sok make kos kitu jangan nabi nu baheula jangan teh sia mengaku nabi. Tuturkeun nabi nu baheula. Jatilok azan nabi nu baheula mah. Diomong gitu tak kanjeng Nabi ku Yahudi di nasihatan. Zaman anzalallahu Allah nurunkeun ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa dainu pang bagusna ucapan mah kecuali ucapan nu ngajak ka Allah Subhanahu wa taala. Turun deui ayat wa idza nadaitum ila sholati takhuzuha huzwa wa la'iba eta jelema-jelema nu ngejek kana azan jelema nu ngageugeuykeun jeung ngejek kana salat ulah sok dijadikeun pamimpi wah ya Allah ya itulah ieu adalah sejarah azan jadi hasil mimpi dan geus mimpi ari aslina di Bukhari mah panjang malah mah ngan ieu mah keur carita sakitu ge geus luar biasa lantaran tapi dina pacekcok azan teh dimusyawarahkeun ku Kangjeng Nabi jeung para sahabat cek para sahabat teruskeun bae anu di Mekah as-shalatu jami'ah cek sahabat tu lain lah ulah maningan make keleneng bae asal salat urang neng teng eta bae cenah cek sahabat tu teh ulah make eta maningan make tongtrong bae make tongtrong bae tongtrong tah eta berarti salat tos kitu dibahas ku para sahabat kan urang ari as-shalatu jami'ah mata malalakon di Mekah sedengkeun ku ari perubahan di Mekah ka Madinah teh kapan drastis geus atuh ngajakan salat ge kudu berubah ulah lah tah eta mah shalatu jami'ah mah bejakeun ka Kangjeng Rasul berkadua aya teh kelenteng panta mah sok dipake ku Nasrani tah mah kos kitu mah aya gereja-gereja kelenteng maknya urang akur jeung nyana eta teh tongtrong teh sok dipake ku Yahudi mata kula mata Kanjeng Nabi ka tungguan heula teuing langsung mimpi Abdullah bin Zaid sidina Umar bin Khattab sidina Abu Bakar Siddiq ialah azan maka dijadikeunlah ku ari memeh salat azan kudu geus atuh kana waktu kakarakan ulah setengah 12 azan ulah kudu geus waktu salat karak azan jadi di mana geus asup waktu maka mulailah azan geus azan teh ternyata ayat nasna nanti wa fi hadil ayat dalilun ala subutil azan binasil kitab la bil manami wahda jadi berarti ayat nuduhkeun yakna jadi dalil kana tetepna azan make Al-Qur'anul Karim nasnarana lain ku ngimpi sahabat kumpul bareng dina Al-Qur'an ge aya ieu dalil azan lamun dibongkar ku ahli usul fikih mah ieu mah lain bahasa nita
ieu mah bahasa carita, geus carita mah teu bisa jadi syarat. La dalil fil ayat ala masruhiyatil azan, teu jadi dalil dina ayat kana nyitah azan disyaratkeun azan. Ya nahu golau wa idzan nadaitum lantaran Gusti Allah nyaritakeun dina Al-Qur'an wa idzan nadaitum wa lam yaqul. Teu kieu ya Al-Qur'an teh nadu wala sabilil amri, maka sabilil amri nadu grokeun kumarana kabeh eta karos parentah amr. Al-amru idza utliqa ya sariful wujub. Ilama dalil ieu mah henteu make amr, bahasana di dieu make syartiyah. Wa inna ma hadhihi jumlatun syartiyah dalat ala sabqil masyru'iyah. La ala insya'iha bisyarti. Islamun diasupkeun ka dalil usul fikih ieu adalah ngan sakadar carita azan lain nita azan. Geus nita azan mah tetep instruksi Kangjeng Nabi hasil daripada mimpi sahabat anu tilu tadi. Dengan ieu menyaritakeun bahwa azan teh aya disyaratkeun lain nita azan. Disabali tahu. Disabali tak nu teu ngaji mah oh jaman mantap. Minta kiai ngatungkul we. Oh iya. Betul. Tanya kudu dipikir. Ya kurang betul. Pokoknya betul lah pokoknya. Jadi beda dapat hukum teh lantaran di dieu mah make jumlah syartiyah nuduhkeun kana sabqil masyru'iyah berarti geus disarankeun ana melalui mimpi la ala insya'iyah disarti teu bisa ngaayakeun azan munada ku syarat ieu bahasa teu dijadikeun bahasa nitah adat ieu mah sakadar nyaritakeun azan ngan nyaritakeun azan berarti aya azan teh intina azan hasil daripada mimpi diperkuatlah ku ayat ieu wa idza nadaitum ila shalah taqabbu. Tinggal praktek azan hiji kudu geus di jero waktu nomor kadua kudu ditarsil lae ulah ditate oge suarana nu kenceng jeung nu bagus hukumna mun mazhab Maliki jeung mazhab Hanafi azan teh jadi wajib mun teu azan salat kudu diiadah deui sanajan sorangan encan azan teu jadi diiadah deui ieu kudu bae mazhab Hanafi jeung mazhab Maliki mah urang salat berazan sanajan sorangan Allahu akbar Allah lain komat bae lain azan ieu mah azan Allahu akbar kanyawan berarti mun subuh sugi-suga keluarga kanyawan pasti budak kodo tah azan tah kadenge ku aing gitu ngan nu bagus sama nu komat da nu azan namun anu komat lain nu azan makruh jadi mana nu azan eta lah nu komat kayak sahabat azan begitu nu komat sajen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadin sanu azan pulang deui kecuali kayak uzur lamun eueuh uzur mah mana nu azan eta lah nu komat jadi diborong nyana nu azan nyana nu komat ulah beda-beda Zaid azan Umar komat ulah kitu nya nu azan eta nu komat di mazhab Syafi'i mah azan jangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu azan teu sampurna hanya menuju kesempurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu ada salatna teu azan ge maka di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan qomat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan auk-aukan qomat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan qomat mah kudu bae sunah. Nah, ditanyakeun pan kiai jeung salat aya lobaan naon aya batu atau duaan aya nu sajeuna sorangan. Kadeuleuh ku mata sia sorangan ge. Itu kan jin na makmum ka sia. Oh jin, mantap ke sia sing ada salat di penting sorangan teh awas.
Apa bersih-bersih kedong. Orang sholat isya, sorangan bayar di masjid. Usah sahaya di orang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Salat orang sorangan ya. Aya pan di tukang jin. Namunnya ada dehem. Dikurang saya dan dehemnya. Soal fardhu Aisyah ya ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, bagus banget jadi mansuknya imaman. Tekadin bahwa di tukang teh berjamaah. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Fatihah kedua. Bukan katilu orang beberes. Takbir teh kok kieu salat teh. Ditarik itu ini. Seret di keluarga. Loba eta nu konflik kada digade. Seret itu. Ada sing ada soal sorangan teh. Antara jin deulekeun lah. Jin deulekeun. Wah, teu beres salat. Bisa muparokoh jin di tukang. Teu beres cenah menang aja ya. Eta sunah bae komat. Ieulah azan. Geus urang kuari nyaho. Kasakalana azan hiji ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat. Ternyata ieu hasil mimpi adalah adzan pasti terapkeun di subuh ieu ditambahan ku si Bilal make as-salatu khairum minan naum datanglah kuari ka urang alhamdulillah kegunaan azan hiji dek salat geus puguh sunah nomor kedua di mana orok lahir ka dunia nu katuhu azanan ku bapa namun aya bapa namun bisa munawa ku sahabat nu kenca komatan maksudna supaya nu panggilan akademi kunyana undangan salat azan ngaranna abeng begitu gede nya nanti kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu kadenge kunyana azan. Segera mata bapana nungguan mun pamajikanna keur ngaheujeun. Keur ngaheujeun maka mana? Tungguan gitu lain. Ya, langsung azanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beres, kenca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Beres sampai selesai. Kedua, katilu nalika maot diasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah qomat lantaran eueuh salat pan di jerona. Itu beda. Ya, geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna. Ngan antara musabah jeung musabah kudu aya wajah parkuna. Wajah parku teh wajah beda. Bedana ari kakara kaluar ti rahim make komat, lu asup ka jero kubur mah ulah make komat. Sakitu. Tuh, mantak urang lamun nguburkeun anu palalinter mah ulah make komat. Aya sok ustad make komat teh ulah digegerekeun besi batal jadi ustadna. Dabkeun diizinin jebet toel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Itu eta sih aing ngasupkeun naik ulah haju ditegor abang-abang urang geus bisa teh. Jangan pakai komat tuh. Waduh, jangan ge marah mempertahankeun marah banana. Itu nang ribut teh ulah kitu antepkeun bae lah. Antepkeun ongkos kula pernah nguburkeun di daerah Kupaan Jasa. Jarang gitu aya kiai, cak kiai teh ai cek nanya ka kula kiai di mana ya mayit turun di dieu bede hareup lantaran belah ditu aya pagar kawat. Belah kidul teh pagar kawat di dieu bede hareup cek kula teh ieu. Aya kiai nu datang. Ulah, tetep di ditu bede pagar, di ditu belah ditu. Kula mundur bae sabodo nyana. Da teh tetep ditu digulusurkeun cara kangjeng Nabi cenah kieu lemang nguburkeun teh di ditu ka dieu. Ulah nanti cing bae cak anu kuburkeun teh atuh kubakeun kieu atuh kunaon ditarik ya Allah nu daek muka pagar pan jak awapan mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut akan ku sia ya sia kiai kolot teh kok kitu tah puguna mah mempertahankeun udeng-udeng ngajen kumaha ge kula deuri we ayo sia eta teu kacabut gunana teu kacabut kawat teh tetep cing kudu di dieu bae bombas
Aya tah didinya setengah jawara. Kiai, hati-hati amat atuh dihareup bae lah. Kudu ngabongkar pagar sadalan ge kudu magerkeun deui. Kiai deui magerkeun deui. Cicing bae nyana ge dihareup bae. Tah kadena gaya utas menang aing. Aing seuri bae dinyahakan ku sia lah. Untung mah urang pahakan-hakan we. Lain kubur di dinya teh aya pagar katmun kitu mah, ulah kitu. Nu mantep nanya, Kiai kunaon mun teu mantep di dieu? Itu aya pagar kaot banyak kudu dia. Oh, heueuh atuh mantap naon bos kitu. Ieu mah kulantaran nyana hayang hebat, lantaran kolot nyana asa pake pagar pake jaja. Oh, betul sia. Malah na sia nu nyaput, sia nu nguburkeun, sia nu adzan. Oh, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Saya hayang kalem teh kos kitu. Nyana geus pakat bantuan atuh aing geus cenah ieu. Oh, nu bantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak saja kampak ngan teh jelema nu tah mantep jawarat ya bagus tak begitu datang kadinya samping lagi geus ka dieu pun kacang kengken kiai hese amat atuh di dieu bae hai ge sunah-sunah ge pa dieu waduh engke kudu diterapkeun deui kiai da mager cicing we nyana tadi di jaga kali ya kos kitu bae tapi utama doa ieu ge lamun aya nu ngamburkeun azan mantep teh berarti nyana teu ngaji jamul jawame. Jadi ngaji tasbihnya nanti ya, nah iya wajah parkuna ulah ngasupkeun ke jero kubur mah ulah make qomat azan baik lantaran bedana hari orok maghrib terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah henteu azan begitu diasup ka dieu kuluna ka jero kubur mulai azan pas begitu tampak sup ka jero kubur mulai azan Allahu akbar terus bari digolotorkeun ka handap terus tekan ka jero selesai ulah geus dihandap cenah naon teh nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur kakarak azan ya Allahu akbar kabeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana geus pisah di alam dunia ieu. Ielah ngaranna kiamat. Mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mantap. Begitu asup barinya azan. Tanggeulana nu kanya kadenge ketika asup ke jero yaumil akhir azan. Tapi tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah aju riweuh asup ke jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari sing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh cari sing moal ngobrol manehna Allahu akbar jadinya asup ka tenang lamun diasupkeun anu eta teh pabeulit tah kakarak geus aya geus di jero kakarak ada bagus kurang doang nu bagus mah ketika asup urang cari sing azan Allahu akbar mana deui geus paberangkatan urang azan heula sunah Surabaya urang sunah azan dek ke Bandung urang sunah azan heula di Lawang Allahu akbar urang mah ka Mekah doang kan azan padahal azan musafir samarhala ulah azan mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah di azanan heula ulah waka dipek-prekan bae azan heula aya orai ngaringko atau orai lelumpangan di bilik atau aya orai di mana bae azanan heula mun warna hideung Allahu akbar sampai selesai seguru qomat jumal mal tol penoreng mah seguru azan we engke nya cicing we atau ka hendak ngagepluk gagal ngagepluk nah iya atau petinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat pula sekeluarga di dieu
atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geula nyilih tutupan atawa antepkeun tutupan nu bagus plak menang bangsa 5 menit buka mal aya mun jin malah mun orai asli garingku percaya kaehan berarti ya lain orai jin ye orai bener sia nah kaehan urang bener orai asli lamun orai jin mah tetep bae ieu eueuh kajeun ku kumaha atawa ngolosotnya na luka panggih kukula mah ngolosot oraina segede kieu segede leungeun aya liang leutik nu urut kancing teh urut kancing baheula ta kancing kolot baheula teh anu make bor teh tah oraina segede kieu hideung nu baceuna asup kadinya mani kan heran urang kan oraina segede kieu tapi asup ka liang tah oh berarti lain saorai-oraina begitulah orai Taknya Kangjeng Nabi nu dialih salat di mana-mana di azanan salat akbar setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun tadi tepirit-pirit hitut setan hitut lain hitut leutik hitut gede duruk eta hitut gede mana duruk jadi di mana ngadenge suara azan setan harus kabur bayangin pokoknya mah datang ke mana hatta la yasma'al azan sehingga nyana tengah dengar suara azan mun masih ngadenge kene suara azan mana kabur terus padahal gua mah makanya make speaker ini ayat Allahu akbar kabur nyana ka pasar kemis di pasar kemis aya nu azan Allahu akbar kabur nyana ka pondok di pondok aya nu azan ngan letik suarana aki-aki di pondok nah hai rada deres di dia mah tepati hisian teuing nya pemeknya na ieu mah ieu azan ieu terus datang kanyana teu ngadenge suara azan ka mana lupa kita Kanjeng Nabi iza nu dia ada salat kabar setan di mana-mana di azanan salat teh nah setan kabur lahu duratun itu terpirit-pirit hatta la yasma'al azan sehingga teu ngadengkeun azan kakarangnya geus teu ngadenge azan nyana waduh aing disiksa istirahatnya dengan repolisong aduh kemana eta setan mendak lamun aya jelema ngadenge suara azan teu ka masjid lupa eta setan berarti setan eta berarti kerjuruk setan tadinya karena azan Allahu akbar lupa setan mana yang nyelit aya tetangga masjid didinya ke nonton TV bae asup jana ka jero ka desak pura jana teh aing nyeli bola antara aing ieu ngadenge suara azan kan tadi ka jero hate jelema ke nonton TV da dia bae aing nyeli dia kepanasan aing jana teh ngadenge suara azan jadi sia bae geus ulah salat siang jadi jeung aing nonton TV gedekeun TV na apa gedekeun TV naon eta oh jogetnya oh geus mantep terus wah anjing di Allah. Jadi berarti lamun di lembur azan didengungkeun kemudian setan lumpat terbirit-birit yakni embungin salatnya nama ke tetangga nu teu daekeun ngadenge suara azan teu daek tetangga masjid eta adalah si anu ngomong setan deui aing mah ngajalanan doang itu berarti lo jatuh sama setan lo setan kawin berarti tuh gitu iyalah azan dalil bahwa azan teh aya nah ieu ulah ngajadikeun pamingkin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun zalika tah eta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bi annahum sebab eta jelema nu kitu kaum layakilun kaum anu teu berakal anu sampurna yani akalna teu sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayanya ngadenge suara azan teh
pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan ti Gusti Allah kita menghadap ka Gusti Allah nah maka jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyiptakeun Allah kuari Allah ngundang kita salat kunaon atuh jelema ciptaan Allah dipita salat teu daekeun salat ngadenge suara azan teu daek nyamperkeun azan eta berarti jelema kurang akal mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah ku ari Allah ngagerokeun aing atuh mancak naon aing ngadatangan panggilan Allah geus jelema eta sampurna ngaranna lantaran diciptakeun ku Allah Allah ku ari manggil atuh ku ari urang datang ka panggilan eta berarti sampurna lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah ku ari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah berarti otakna kurang sampurna kurang sempurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos panggil urang nari ke bae. Cak bos tolol-tolol itu si budak. Dipanggil ku aing geus dibere ganjaran ieu. Teu datang ku bos bae di goblok-goblok atuh ka ku Allah ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang. Sakitu doang lantaran bangkawara. Mentak di akhirat begitu dek di nerakakeun ku nabi di nerakakeun. Cek Gusti Allah itu siapan digerokeun ku aing bae lah tengah jeding. Tengah jeding itu bahasa mana itu tengah jeding? Ya digerokeun ku aing tengah jeding, tengah denge sia teh keukeuh bae. Keur ngabengkel ngabengkelna keur di pabrik lah keur di sawah di sawahna, keur di warung di warungna. Keur dahar dahar pan sia digerokeun ku aing kita ka aing ulah teh mantak aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokeun sia teu daek kahareup ka aing maka ku aing deuk diseuseut heula make teuneu baru iya kalau tadi jadi salah urang digerokeun teh mantak aing kurang kumaha ka sia aing mere rizki ka sia tapi ketika ku aing digerokeun sia kunaon ngajauhan teh Gusti Allah teh ku aing kurang kumaha aing teh mere sehat ka sia tapi ketika ku aing digerokeun sia ngajauhan aing kurang kumaha ka sia nya mere sehat nya mere rezeki disarekeun ku aing dikawinkeun ku aing tapi ketika ku aing digerokeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing greget ka sia aing beberean kurang kumaha ka sia tapi sia teu terima kasih nah ieu mah aing karunya ka sia ku karunyana aing ka sia ku aing diasupkeun ka neraka eta teh karunya Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Mun make akalan sampurna mah kitu teh. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah ka sia dieuweuh diayakeun sia ku aing. Sanggeus saya dirizkian sia ku aing. Berarti ku aing sia diurus. Dileleutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia na ku aing dibere rezeki aju sia bisa neangan rezeki sorangan tak sia padahal mah menang si aing disehatkeun sia dikawinkeun sia ku aing dibere bisa meuli motor dibere bisa meuli mobil panang aing tapi kunaon ketika ku aing digerokeun dina salat sia ngabalieur bae aing greget teh ka ieu teh ka sia teh digerokeun ku aing teu daek aing karunya ka sia ku aing di kana neraka entek urang ke nuhun atuh Gusti di kana neraka nek kuade itu dek mana nah ieu lamun otakna urang sampurna ngadenge suara azan cepat tapi lamun kurang sampurna akalna bahkan akalna teh hampir eueuh ieu mah kafir nu hampir eueuh mah nu teu sampurna urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadenge suara azan urang teu melu tapi ya tadi Mekah mah heran jawara lumpat geus ditinggalin salat lebatnya tak komo santri mah asal ngadenge azan teh geus bunga jadi di Mekah boga sameter bagi tempat yang sholat geus luar biasa bunga di pikiran anak di imah ge aing deket tol wae cenah ieu tarang datang we ka imah masyaallah deket masjid ge aya nu 2 tahun teu ke masjid teh haji eta urang Cikupa eta ya Allah ya we hese aya naonan awak urang ge aya naonan awak urang ya waliullah mah getol ya ulama sholihin mah getol itu orang teh neuleuh ka para wali Allah neuleuh ka sholihinnya mah getol amat salatna bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudunya namanya kelantas bae berarti seakan-akan nungguan waktu salat atawa nyana diup bae di kursi
eta teh diuk teh aya maknaan teu ngedeng teu sare tapi diuk bae neuleuh nya jam jasa 10 menit deui ka lohor diuk bae nya bari ngaroko malam eta maknana gede jasa diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat masyaallah eta mun paeh bisa hormat mun paeh teh geus kasorga urang mah teu buka perasaan hukum urang neuleuh jam jam 12:10 sare kagok cek urang teh dahar janggeut yuk bae urang bari ngaroko bae lentes maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat teh kanyawan ban urang eta teh kanyawan aya deui nu kieu di Cikupa malah jam sore ya jam 10 oh jam 12 tuh asup tere teh nya sia rek bisa hadir eta lah ya apa majikanna ke mun azan ulah dibudahin nya paroyang aya tak aya ih ban kitu amat kaji paroyang saudang mah bae lah eta mah tolol teh mah hebat anu tadi tadi radio di kursi kalau minum kopi lah kopi majikan supaya kisi ngopi inggunan ngadagoan waktu sholat deh 10 menit deh sedang beren aya beren 3:20 waduh tinggalin eta bari dieu bagi eta ngadagoan waktu sholat eta mahal hebat jasa ta waktu pakai ngadagoan sholat ya Allah ya Rabbi eta penting teh gue jeung opat salat ieu dieu haji ka masjid yang nungguan salat teh lah dieu lagi mana mah mahal eta kreup we udang jam 7 nah gitulah ieu masalah azan jadi urangnya kuari horenganan dimimpian azan di Madinah hasil daripada ngimpi tilu sahabat kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh kemudian ditakrir ku Kangjeng Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dieu teh wali sana dakwah di samping azan make tongtong make bedung ieu wali sana ieu bagaimana wali sana ieu mah ieu nya azan nya tongtong nya bedung ini tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, di bedugan gua di sangat ya. Lantaran anu gitu ngamunazarah. Hei, eta teh pagawean Yahudi baheula. Ya. Wali sana mah dijawab, mun tongtrong doang pagawean Yahudi pan ieu mah make bedung. Itu bisa, kan mun tongtrong doang eta haram, ieu make bedung. Jadi teu naon. Tangan bedugna ge nu sabelah ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan lantaran nu di dieu ayaan nu di dieu ayaan mah lain bedug tendang ngaran sama Cecep Supriyadi sama atuh itu nah teu meunang nu haram bedug beus sabelah doang tah make tongtrong make bedug rencap geus mantes tongtrong bedug adan ieu pagawean wali sanga terus eta ngaguar teu bisa dileungitkeun Surabaya Semarang Banten tetep bae aya kontrong ayo betul Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah ti Kangjeng Nabi na jeung nyana teh cek Muhammadiyah ti Kangjeng Nabi na ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul cek urang bener teh ti Kangjeng Nabi na tapi ieu ti wali-wali sanga geus siap tempat ke bedug tempat ke tongtrong aing mah geus make bedug make tongtrong bahkan ku aing geus ditambahan bedugna lantaran siapna ulahkeun ke bedugna ku aing 12 tapi Banten mah 12 bedugna iku gregetna ka Muhammadiyah Juga kata Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Woi, bidah eta." Ka dieu sih ditakor ku bedug leutik sia. Hah, can nu gede ye, leutik we heula. Entak lompat cenah. Leungit hiji aya 11 nya si aing we. Jadi menang para wali teh bedug tetep teh bisa dileungitkeun sebab hasil dakwah para wali datang ka kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cak para wali teh ye teu kadengean ye. Yen tongkrong di bedugan. Ah, memena tong tuh kadenge kan keur ditawakeun. Bareng keur ngaju teh tah salah tongkrong. Istirahat lah urang di galon kadenge tongkrong, alhamdulillah. Beres tongkrong, maju deui sekolah. Tolong.
Nah, itulah jadi kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge, suara tongkrong jeung beduk langsung pacul di barawa, nu di pasar segala rupa, baralik ka aing mah di jalan kadenge suara Allahu Akbar, Allahu Akbar kadenge. Tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar awalna tongkrong lan mentek sebutan di tongkrong dan sih lain kita azan pada orang lain kabeh di tongkrong can. Nah, jadi jangan ditanyakan tongkrong. Jadi sanajan ditipu ke kurang ka jelema eta mah tongkrong tak tongkrong tah. Teh ada di mana seperti tongkrong we. Eta teh lain lalaga antara wali datang ka mengakar ka anak incu urang. Dakwah para wali maka tongkrong jeung maka beduk geus kadenge ku sia tongkrong geus kadenge ku sia beduk lain azan ngomong naga tongkrong jeung beduk. Nah kabelah dieuna teh dipermasalakeun ku Muhammadiyah ya tetep NU mah make tongkrong jeung beduk Muhammadiyah nanti geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi perlawanan ja maksudna mah ngajak-ngajak kene alhamdulillah teu masalah gitu permasalakeun deui kuari Gil nggak masalah. Apa itu tongkrong? Itu Amerika gergetin ada. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjidan? Haetan, maka kuari Amerika gergetin jasa ke tongkrong. Ah, di masjid nyarian tongkrong gue. Asal Amerika gergetin dia kurang. Kuari teh Amerika teh gergetin jasa ke tongkrong. Lantaran lain ke tongkrong lah makna tongkrong lah tanyana. Aing gergetin cek Amerika asal tongkrong di mah ararudang. Atau tongkrong jelas arah udang, sholat maksudnya, berarti tongkrong lah ya. Jadi ngajar tongkrong lah. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil, nggak boleh itu, nggak ada dari nabinya. Tetep baik, kurang tetep baik, make tongkrong, make. Okos iya, ayo Jumat ya, make non kadang-kadang tongkat ya. Berarti itu nah. Lain padahal ayat di kanjeng Nabi ngan dikaburkan ke Muhammadiyah. Lah gua iki make bae tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, bawa ti kanjeng Nabi na, jang naon eta? Jang nyolok mata sia goblok. Saya aing mah. Kabur sia, pokona mah geus moal dilayanan ke dalil gua ieu. Nah, deuleu ku sia geus beneran kan? Ka ieu, yang mata sia. Eta keur carita somprana tapi maknana luar biasa. Nah ieu Ki Bilal harita ditana kaluhur maksudna naon? Elak supaya kadenge. Nu mantak minantu Syekh Nawawi dinajun ieu lah nyeun make sompok can sampai kaleng dibentukeun ku sampai kemudian kabelah dieuna teh diletikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan gitu Allahu Akbar Allahu Akbar kita ku Nawawi eta kos kitu teh acan aya sapekan tadi zaman Nawawi eta geus kos kitu tah maksudna supaya kadang atuh kuari naon efekna sampai kerja aya saya itu dah mantap anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun segala peda eueuh ti kanjeng Nabina lamun dalil eueuh ti kanjeng Nabina lain sapeker aja mobil geus eueuh ye eta amat ieu pakali jeung hukum atuh enggak dalilan teh batak ditangtangan nu ngaharamkeun ka sapeker ku ahli Bukhari padahal di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina aja mau hidup namanya eueuh mau Gus Dur mah ketika aya pasulna sailian kemudian diusul tuh nggak sampai kerjaan seri udah nggak usah udah sono aja katanya ke Cianjur aja aku kalau ngalamin ke Peker diamnya di Cianjur sono jadi teh Gus Dur udah ngomong udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sana entah bahasa Gus Dur kumbung-kumbungna bahasa orang mah ternyata teh atuh muncul bahasa orang mah non gitu ngaranna tuh hirup teh ngan saukur sakuak doang katurban ku batok itu satu dulu batur saya sejarahna di urang Syekh Nawawi nita berarti supaya kadenge kan suarana kadenge teh Allahu Akbar Allahu Akbar kuari mah tulis teu kudu make kos itu make sampai kerbae kita juga ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu kadenge la ilaha illallah la ilaha
Masya Allah. Namun kabalinger jelema ieu ngaranjeun sabeker kabalinger. Adapun kaditu kagunakeunana terutama tergantung alat mah kumaha malutna panjang caritana atuh. Geus berarti alat mah kumaha nu ngagunakeunana. Digunakeun kana haram jadi haram, digunakeun kana sunah jadi sunah, digunakeun kana makruh jadi makruh, digunakeun kana wajib jadi wajib. Ieu alat seperti itu. Wari aya berjamaah sa masjid, suara imam tekadenge ka tukang, masjidnya gede, kira-kira 1,5 hektar atau 1 hektar. Pada tetap kudu bareng. Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Urang teu di maka sapeker teu ngadukung bisa-bisa imam mah geus sujud nu di tukang macan ruku-rukuan. Dari sama engke imamna geus 2 rakaat ieu masih nangtung keneh bae. Ayo coba kenapa maka sapeker jadi wajib maka sapekerna jang nyeragamkeun ieu ruku ieu sujud masyaallah kok hese-hese nya hese-hese teh satu waktu urang lobaan salat Jumat kemudian sapekerna pareum pas salat Jumat bener bae imam mah anu dihareukeun geus sararujud anu di tukang maka karak ruku kesulitan. Entar aku daya tampil seorang, urang sholat lobaan dia, karena di Mekah. Kemudian gitu parem ye na ye, naona karang-karangna speakerna, kudu aya nu jadi mubalig. Urang jang ngeragamkeun. Allahu Akbar. Imam teruku. Sami Allahu liman hamidah. Lamun urang bisa bari sholat, ulah niat ngabejaan, niat zikir, silakeun. Tapi lamun urang niat ngabejaan batal. Kudu kumaha tuh, kudu nuhun teh salat. Kudu teh salat, nuhun teh salat teh sih. Acak-acakan tuh, nyana di sisi lagi. Teh salat sekarang di sisi lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya masa dek teh salat ieu. Una ganjaran tuh una ganjaran. Ah, urang mere ngaroko ge masalah. Atuh masalah ngabejaan baturnya teh salat. Allahu Akbar. Imam dia lah tapi nyana nelekeun imam. Ke nyana na sareng nyana imam ka mana nyana ka mana deui. Masyaallah teman-teman di Madinah mah bicara rago deui. Aya aturan teh salat mubalik teh. Coba ge deulekeun ge, perhatikeun. Ulah sok memperhatikeun. Aya teh salat, jangan teh salat ngan ngabejaan doang aki-aki kan. Ieu bae di luhur teh sejen salat beneran teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan cula-cula. Ieu orengan ieu. Manusia lah ieu. Coba ke Bang Madinah sekali-sekali waktunya nana teh salat emang bener. Mending ulah salat daripada salat niat ngabejaan batal. Batal jangan salat dari kos urang imam salah. Subhanallah. Lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang. Menyaker sholat ayah ngabejaan kudu niat zikir namun kurang-kurang mah bapak orang jadi batal begitulah ya iyalah masalah azan jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi dipraktekkan melalui Ki Bilal ku Kangjeng Nabi dicipta suarana anu bagus tur nu panjang ulah make kuruna kronik takte-takte jeung terjaat kemudian deh eta sakadar makruh di samping eta ditambahan ku Ki Bilal as-shalatu khairum minan naum jelema anu teu daek nyamperkeun azan atuh ngejeut degek teu meunang dijieunkeun pemimpin kamari Nador bin Harith siksa kaum eta teh adalah Abu Jahal. Ka Gusti Allah teh menta cik Nador bin Harith atawa Abu Jahal. Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indik famtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ya Allah cik Abu Jahal. Lamun ieu nu dibaca ku Muhammad yani Al-Qur'an teh eta bener ti Gusti. Coba atuh
bere tanda kebenaran anak kami hujanan batu habak di langit atau coba kami turunan siksa nu pohara atas keingkaran kami terhadap Al-Qur'anul Karim ulah asa-asa siksa kami eta kan ngahina teh mentalin lalaga Masya Allah ngahina teh lain lalaga bahasa-bahasa penghinaan teh kira-kira urang Arab mah nang tangan ka Gusti Allah seperti eta kumaha jawaban Gusti Allah dijawab ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Muhammad bejakeun ka kufar-kufar Quraisy anu nya nangis ngahina ka anjeun termasuk ngahinakeun ka kaula tapi kieu menta siksa mah menta bae cuman wa makan Allahu liyu'adzibahum teu aya Gusti Allah teh eta jiksa kalawan pasti ka para kufar wa anta fihim bari anjeun teh masih kene aya di tengah-tengah kufar moal aya Allah nyiksa ka hiji kaum nabina aya keneh di dinya moal aya lantaran siksa di mana turun kapan sumarambah kabeh dele tsunami ketika Allah nyiksa di dinya aya kiai di dinya aya santri di dinya teh mungkin aya wali Allah di dinya teh meureun aya jelema soleh tapi ketika diturunan siksa tuh kabeh walaupun karasana beda-beda wali Allah mah dicabut memeh terjadi solihin dicabut nyawana memeh terjadi kadeleuna secara kasat mata mah bareng bae disiksa ku tsunami padahal mah dicabut heula dari maut ti heula karak datang sudah urang teh nyawanya Allah nu maha uninga walaupun kitu tapi tetep bae kasiksa secara zahir Nabi memboal aya umat lah disiksa nabina di dinya kene malah sedangkan anjeun di dinya eta Nador bin Haris nang tangan siksa menta dihujanan batu ti langit atawa siksa anu pohara sedangkan anjeun di dinya kene Muhammad moal terjadi siksa Kangjeng Nabi Lut kaumna deuk disiksa Kangjeng Nabi Lut disilibkeun heula Kangjeng Nabi Hud deuk disiksa kaumna ku angin Kangjeng Nabi Hudna disilibkeun heula nabi-nabi anu kaumna deuk disiksa nabina disilibkeun Kangjeng Nabi Yunus lantaran kaumna teh henteu daek iman Kangjeng Nabi Yunus teh encan aya izin ti Gusti Allah ninggalkeun kaumna nyana geus ninggalkeun ti heula siksa Gusti nyana bari ninggalkeun kaum kakarep ngadoa ya Allah ya Rabb tah kaum abdi umat abdi eta teh umat Gusti ku abdi didakwahan teu daekeun nurut siksa habek nyana geus kaluar ti heula memeh dititah ku Gusti Allah cek Gusti Allah nanaon teh si budak atuh aing heula nitah Yunus sia keluar ieu kaum deuk disiksa ieu mah sia keluar karak minta siksa emangna tuh nu mantak urang ge lamun urang jadi kiai kemudian loba fitnah ulah ninggalkeun heula pentah heula ka Gusti Allah Gusti abdi ninggalkeun ulah cak Gusti Allah sebodoh sia pancen kitu amat terus mah nabi lain naon lain kiai ge sapia kira kiai proposal sia mah macem-macem bae segala lapor segala naon kai ulah gitu Gusti tetep pangeran abdi nah lapor heula urang dengan cara istikharah urang deuk naon ge aya carana ya Allah ya Rabb abdi cicing di lembur ieu geus 10 tahun kemudian abdi ngajakan eueuh nu daekeun
bahkan nungis daekeun kuari jadi mundur babajikan abdi ge kuari kabur ya geus anak ge ieu anak hampir-hampir Gusti atuh minta abdi petunjuk aya petunjuk atuh bongan sia ieu pan bongan sia ngajakna sia mah yang berkat teu kena aing tuh kos kitu bae sia cicing di mamana ge coba atuh ikhlaskeun sia mah cicing di mamana ge moal datang ka teu kitu deui jangan riungna ge asal tadi berkatan we ngomongkeun sibarain dakwah sia mah bangkawarah pan sia jieu ka ditu kabeh atuh teu ieu mah ieu mah keur carita Ma kana Allahu liyu'adzibahum di dieu teh aya rahasiahan lantaran aya lam tuni basa badakana di dieu teh lamun cak santri mangaranna lam juhud lantaran lam anu tuni basa badakana falil juhudi bana eta teh ngaranna lam juhud aya rahasiahan lantaran di dieu kapiheulaan ku napi di mana-mana aya lam tuni basa badakana anu dinapikeun eta ngaranna lam juhud eta teh naukidan kana pianana moal nyiksa Allah ka hiji kaum nu nabina masih kene aya kene di dinya sama sakali ta eta teh Quran mah tah hese kos kituna doang ngamantepkeunana ku sabab aya makana terus aya lam liu'adzibahum eta teh berarti pasti jasa geus moal jasa Allah tah make moal jasa kalawan pasti jasa parah tah geus pokona mah moal we Allah kudu nyiksa kaum kafir disiksa nu nabina aya kana dinya ieu dalilna moal jasa Allah kudu nyiksa kaum Quraisy wa anta fihim anjeun Muhammad masih kena di dinya masa atung ke kasiksa maneh moal bisa kecuali kudu sabara kaluar heula nabina berikut mukminin diamankeun ku Gusti Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum jeung moal aya Gusti Allah nyiksa kapara kupar wahum yastaghfirun bari eta kupar teh marentah hampura emang kupar mentah hampura kufar barang ngadenge Abu Jahal Nador bin Harith ngomong nang tangan siksa ka Gusti Allah kupar sieun wah asana disiksa ya urang daratanglah nyana ka Baitullah di Baitullahnya na tawaf bari jana gufronak minta hampura Gusti minta hampura leluhur kami kepala kami pemimpin kami ngomong gitu ulah sampai disiksa tak kulantaran ningali kufar walaupun henteu Islam walaupun teu iman tetapi nyana tetap minta hampura ka Gusti Allah dihargai ku Gusti Allah Allah sangat menghargai kakupar walaupun dia teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teu iman ka Al-Qur'anul Karim tetapi nyana aya sebuah pengakuan gufronak hampura Gusti ulah datang ka disiksa ku Allah dihargai moal datang ka disiksa wakila ceuk sakaul malayan kitu hum al-mu'minuna al-mustad'afuna fihim eta teh anu minta pangampura teh lain kufar tapi mu'minun anu minta pangampura ka Gusti Allah anu lemah nu teu bisa kaluar cak para mukminun teh Gusti Allah kami iman ka Gusti iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'anul Karim cuman kami kapan deu kaluar teh teu daya teu upaya kami mah lemah kami mah miskin kami mah dhaif dengan kelemahan jeung kedhaifan kami ya Allah iman kami ka Gusti iman kami ka Muhammad ulah sampaikan ka diturunan siksa Allah menghargai Masya Allah madak law tazayyalu lamun teamah
mararisah teh campur baur para mukminun jeung para kufar-kufar la'adzabna alladzina kafaru minhum adzaban alima niscaya jelema-jelema kafir teh ku kabeh disiksa kalawan siksa anu pahara diurangi ku ari teh mabok terus-terusan kafir teh zina terus-terusan jadi kafir mah encek bege encek daripada kawin lagi kok mendingan jajan aja sih si Encina ngomong gitu si Enci jajan sono masih banyak jangan kayak orang Selam mah kawin lagi ya mah lain Islam Selam orang kampung Melayu mah ngomong Selam enggak tuh jangan kayak orang Selam katanya tuh kawin udah kok kalau mau jajan aja sih nih kalau gak punya uang dibere deh ku si Encina dah nuntak dosok jajan teh si engko nu mabok si engko anu judi si engko anu zina si engko lamun teh mah teu babarengan jeung mukminin niscaya disiksa ku Gusti Allah law tasayyalul azabna alladzina kafaru minhum adzaban alima lamun mararisah mah mukminun kafirin siksaan Allah kafir tah kulantaran di tengah-tengah kerumunan orang mukmin nyana ngalarang azan padahal mah azan teh ya eta teh ya kitu penangkal siksa teu nyahoun we nyana mah lamun kafir Kristen nyahoun bahwa azan penangkal siksa niscaya jelema teu arah azan sono lu gua kan ini yang yang maksiatnya gua yang neko-nekonya gua yang kabair nyahoun kabair jana ge gua yang diakuin dosa gede lu yang nangkal udah azan sono dah udah biarin dah berisik dah kulantaran jana teu nyahoun bahwa azan penangkal atuh dilarang gunyana berisik azan aju negara urang na deui geus kabeuli ka ditu ngahayukeun jana dagangan demokrasina keur dijungjungkeun ku negara urang kajeun Quran mah disepelekeun ge di negara urang teh dagangan Kristen dagangan demokrasi dibeli ku negara tapi dagangan Kangjeng Nabi Muhammad teu pernah ditolerir tinggal nyiksa bae lamun eueuh Ki Haji nu kolot hudang ti peuting ki wallahu alam mantak hargai aki-aki tinggal orang mau kampak lu bangun mau kencing doang apa mau tahajud lu ayo dah kalau lu cuman kencing doang nih kampak nih tinggal gitu bae geus minimal ceulina bae sumpungan set tuh nya nah iya dagangan kafir dibeli ku negara Indonesia bahkan urang geus nempok kok kiamat teu pernah ditolerir urang cenajang bangsa tapi ketika bangsa datang ka ditu tidak ditolerir atunya deuk ngarajaan saha pan urang warga negara lamun ku urang ku hari deuk dibongkar masyaallah urang hirup di Indonesia kunaon kan kula mah pengusaha gede siapa teu percaya heran aing mah dengan pengusaha besar saya nih maka dengan adanya amnesti sakit saya mau ngarti jatuh sapira dagang toge banyak siapa tuh Masya Allah sabara lipat di negara urang kuari teh urusan tentang perpajakan kudu lapor deh kaditu mun teu lapor engke mah aya penyitaan engke mah lamun teu lapor sita mungkin tanah ge satu ketika lamun terus ya teu dipertahankeun lamun terus dipertahankeun henteu dihapus engke mah mun teu lapor bisa dicokot tanah urang ya mah kumaha kitu lalakonna ji aju nomor polisi ge kuari urang ngontrak di polisi lamun urang boga nomor mobil angka hiji boga nomor mobil angka 2 di samping pajak mobil nomor kudu dibayar berarti urang ngontrak di polisi titaku saha mobil-mobil urang negara nek berbau komunis seperti eta lo bakene nu kula caritakeun ngan kulantaran kula pengusaha gede
tenang. Saya teh percaya ka aing. Heran aing mah. Atuh emang aing mah lain. Kan atuh lah si teh nyaho lah. Ya Allah ya Rabb. Kurang kumaha jadi warga negara anu bagus, anu baik, tapi terus baik. Seakan-akan urang teh dikerowotan baik. Haju duit tak ka mana? Duitna. Nah, iyalah negara. Kok urang nyebut kitu pan aing warga Indonesia. Pan aing teh kakurung ku Bhinneka Tunggal Ika. Siaga sakedeung deui polisi jadi eureun sampah negara sia. Sampah masyarakat sia. Loba polisi jadi tetangga aing tuh jadi sampah. Moal kabal deui dia. Maka iya ta. Sakedeung deui di samping sia polisi bakal jadi sampah masyarakat, jadi sampah neraka sia bakal. Jehe parangsana teu make Al-Qur'anul Karim. Dagangan batur dihayukeun, dagangan Allah, dagangan Kangjeng Nabi urang teu laku di negara urang nu mayoritas Islam. Tapi kajeun asal urang tentrem hirup. Ulah aya gontok-gontokan, saling menghargai jeung menghormati. Oh masalah. Jangan mendiskreditkan. Teu ngarti sia mendiskreditkan. Guys, pokoknya mah urusan aing nyaho tuh. Atuh lain sombong janten mah ilmu ngaranna ge. Nah, nementak yuk urang jungjungkeun negara urang, bangsa urang. Ulah saling memojokkan jeung ulah saling sikut menyikut, tetapi saling menghargai. Tinggal sakedeung deui urang bakal calon presiden. Nah, undang-undang nagarana memehna nuku urang bakal ditempo. Mana poin-poin anu kira-kira akur jeung rakyat Indonesia setujui. Ketika tidak atuh daratang urang ka ditu. Sabaraha poin anu ditatatangan ku organisasi sia makan teu nyaho. Waktu kerenyian undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemimpin RI 1. Kukula moal dicaritakeun organisasi anu datang. Ieu teh untuk menentang, jangan dilanjut. Apakah mentolerir negara? Teu pernah. Da kumaha coba? Memaksakan berarti. Eta DPR-na deui nu jara di kiai. Heran nih mah. Masya Allah. Mantak doakeun atuh aing jadi presiden ya. Atuh didoakeun kumaha? Ja ijazahna ge di dahar beurit. Mal bisa. Siap sia jadi hayang wakil moal aing mah. Hanya aing milih wakil kos kitu ajur negara. Moal aing mah. Kamu parangsahana. Sangeunahna bae jadi wakil. Aduh, ya Allah. Ya namanya jadi pemimpin masjid ya duit kotak beak. Itu kumaha jadi negara. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iyalah orang hidup di Indonesia, tetapi orang masih kena bisa ngaji, sholat, puasa, bebas walaupun di negara demokrasi. Iya satu keuntungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaharepna negara-negara urang anu nyekal bangsa urang talingakeun sing hade milih pemimpinna anu bisa bener-bener memimpin perahu nu keur berlayar. Wow. Sing hade awas kayak kukula di bejaan nya. Mana nu mere duit gede? Sia mah beuleumeun. Tuh, setuju deh. Masya Allah. Teman budak tuh beresnya. Geus Allah moal nyiksa ka kufar teh sanajan nyana minta disiksa. Ari anjeun aya keneh di tengah-tengah eta kaum mah. Jeung teu pernah Allah nyiksa ka kaum kufar. Bari maranehanna minta pangampura
atau mukminin nu lemah nyuhunkeun ka Gusti Allah. Allah sangat menghargai rasulna, Allah sangat menghargai nabina, Allah sangat menghargai mukminin anu lemah anu selalu memohon ka Allah. Berarti Allah sangat menghargai kekasih-kekasihna. Cacak-cacak kuari eueuh wali-wali Allah, eueuh solihin-solihin wallahu a'lam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, ngan untungna masih kene aya nu dihargaan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ne kekasih Allah, wali Allah, para solihin-solihin. Mudah-mudahan Allah teu pernah nyuwungkeun di setiap kota wali-walina, teu pernah nyuwungkeun para solihin-solihin sehingga jadi paku negara dengan ayana wali jeung ayana solihin-solihin sehingga Allah tegancang nurunkeun siksa. Amin ya rabbal. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wallahu a'lam.